Mangatu urang kawitan ulah yang kolong keting kana waktos. Mohon karasan parantos siap sadayana. Urang kawitan wae ku nyuwun asmana panganan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sampun. Nadawi dikena yang agung negara jembatnya hampura. Niti wajib mustari ini mangsa utama. Ayah mangsana datang, ayah mangsana mulang umul-umul bang bagiat tamu agung payung kuring payung agung payung kirap kerajaan. Dina negara budaya Sunda mapak panganten sejak pakaulan kancasara makelaran. Sesorak gong tanggaran jeung bewa. Urang ajeng ke yuk bagiakeun bagea wilujeng supi calon raja nu syahid. Aduh, alhamdulillah kaca saya sesepuh cim kuring di dia wilujeng anjing wilujeng langah kasep anaki hampura ieu wadang danan dikil ante nyarwakeun maksudna mah heuh ieu tamu agung teh di lain-lain ge menak Gusti Allahu Akbar memeh walu mangsungna ieu acara uang rajahan lagu wasak dapan heuh bieu ge geus aya nu kasabitnya acara naon mudah-mudahan cing dijarauhkeun jeung ngiling-ngiling setan ewo-ewo urang rajahan lagu wasak dapan. Aduh sampun salah ini malah bahasa sampun hampura waleleda wa malaga sakedap antosan heula wa munut kesalira si jago makan belara kasak kumna balarea geus capek ngahegak jalan numpang teh tapi alhamdulillah sanaos bari kerep-kerep tadi gerimis mengundang mudah-mudahan ieu cing aya rezekina keur urang sararea berkah salamet jago ai uwa bawa sini teu kitu euy mah poho tadi teh aya sini aki aya di mana cing calukan ini di mana ai panen sia teh ini? Hai, hashtag di mana ini sia teh? Nah, ada lebak mada eueuh. Hashtag tulojo. Coba sia teh. Coba jeung mau apa jeung sia teh ka mana? Aduh, sia teh. Alah. Aduh, kuat gitu eta teh. Nurut tunjung teh ada
sia teh geus juring geus ka dia aduh buka benyit teh kiai mah budak sia teh ganeng jep sia teh geus lah ampun deui sia teh ieu inungna deui ari maneh ieu mimiti mana jeung dangdanan kararitu sia teh nyontohan teu balik teh nyuan teu bejes teh ka budak orang model kitu bimbing katingali leung mun mulus mah hideung sia teh ya aduh jeung mamawa pajuh rek digawe sia teh apa hei iya naon sia teh guguluan bah dialikeun majarkeun tadi itu budak kolong keseran cenah ieu heuh ngamuk tadi mah dihanap hayang naon hayang inung tere di jinan teh di jinan mah dah hayang cenah inung tere belenggu dah heeh kan bae ieu dengekeun gekeun urang pakaulannya urang pakaulan ieu ka panganten heeh kebenaran panganten urang teh ieu teh masih keneh rongrongan urangnya urang kahareupeun heula sok para murid anu badagong ya baheula ieu muridna hunggul ya anu badagong unggul sok calon perwira muatan Mapayung nyarampis bari ka mamat pajalengka temanina suka gawe suka wani nedeun endah di payungan emas kuring di aping di piring geni di tahun kembang melati nyembuang sapata mana kembang hidup kembang siang bintang hidup bintang siang sing terang salalamina jalan anu rek di sorang kayu ayeuna ulah
sabara kaca panganten teh geuning supi majang-majang hidup nu di anti-anti gemponan jang jepasin ditawa kalungan bunga sepados panjang ibu mohon ibu hawatos nanya ting kembali tokoh mah ayeuna kabalik panganten teh geuning supi hidup nu di anti-anti nyumponan janji pasir anaki cibat awaki nulami di anti sumpi kalungkan mangleka dede siloka talining asih nyembuang dina hari nyembuang nalembutan nyembuang Mangga ibu dikalungkeun ditahan ibu kamu dokumentasi na kumaha parantos sungkem dede sungkem tah ka ibu sungkem ditahan punten parantos sok ka bapak sungkemna sakali ewang tah gitu sungkem kumaha parantos mangga ibu calon besan silaturahmi ibu. Ibu ngalih kepada itu ibu. Semoga pemajikannya Allah lain di dari kita kakak ngalaladon. Kumaha parantos sekali kali deui cenah gaya bebas hiji 2 3 10 tua 10 sip. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abda'un bismillahirrahmanirrahim Abda'un bismillahirrahmanirrahim Salawatan ala rasuli wa ala alihi wa sahbihi Abda'un bismillahirrahmanirrahim Abda'u bismillahirrahmanirrahim Salawatan ala rasuli wa ala alihi wa sahbihi Tawis Bang Bagya di kaca sora ngabilujengkeun kanggo ka calon pangaden pamoget badaya api hantur.
ibu sadayana supados ngadeg heula ibu bapak ngadeg heula supados urang dokumentasikan heula mohon dipoto sareng panari anu garelis ya sareng murid-murid anu bantangul anu murid-murid anu badagong ieu teh murid Pak Ahmad Unggul. tinuran sapanejatina kanan wah sejamitan mugi Gusti nang tayungan amit mundur amit mungkur mung sakitu disipkuing saprakanca sejak pakaulan kanggo ka calon panganten pamageun apunten anu kasuhun pilih kakiranganana nyanggakeun sabrang salayan lebet ka cabe mah hanteu nyanggakeun hatur lumayan lebet ka sae mah hanteu mung sakitu disipkuing saprakanca haturan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para riang riang ayo kita berubah kan itu tong sama di bawah sia teh ieu terus ada teh hayang ieu tong sia teh urang mah poe ieu tong sia teh ieu aduh buka budak betukung teh sia teh tong ma hayang nuk ieu ma aduh ku parabut tong sia teh ieu eta sok ngerakeun sia teh ieu tong tuna aduh ampun betukung ieu bunga budak ieu sia teh saya salaman heula itu ka panganten saya salaman moal rek pamitan geura pamitan ka ibu sahibul bait geura pamitan teh itu pamit teh itu sok diajar punten bapaknya ibu mau ngapunten bapak puntennya aduh ampun geus siga juring sia teh ya hayu geura piang hayu geus mana saya juri gua salam kadena mangga coba aduh saya teh hayu geus bisi kaburu panas yo mung sakitu disip guring hapunten anu kasuhun hampura anu ditenda
eta mah panginten name sejak pakaulan mangrupikeun mapak panganten etang-etang panginten di para reng-rengan sadayana di palih lemburanana pangintennya rerencanganana hapunten eta mah sanes upacara adat mun anu biasa aya di umumna tah kitu pangintennya sim kuring seja amitan heula panginten salajengna nyangakeun kanggo ka panatala calagara anu kusim kuring dihormat nyanggakeun